Dengekeun Besti, lamun hirup mung diusik batur, ulah sok hayang usik batur. Lamun hirup mung digogoreng ku batur, ulah sok hayang ngagogoreng batur. Lamun hirup sia mung diomongkeun batur, ulah sok hayang ngomongkeun batur. Eta tangkurak sia ku aing bisi diadukeun jeung Bagong. Paladageun taku sia. Kopi bubuk kapal api, walau sibuk tetaplah ngopi. Rokok jarum tinggal sabatang, tetap tersenyum walau banyak utang. Tetap tersenyum walau banyak utang. Paladageun taku sia. Dek sakumaha leutik hasilna, nu penting jerih payah sorangan. Sanajan teu ngarubah kaayaan, nu penting teu ngahesekeun. Bener teu? Paladageun. Murahan teuing urang kudu saingan jeung mantan maneh mah. Sakirana masih keneh saling suka pada suka, baralikan deui we, teu kudu loba drama. Bagong, paladageun. Maneh sedil ka urang, terus ngajak batur ameh sedil ka urang. Kunaon teu mampu ngajatuhkeun urang sorangan. Paladageun. Kadang-kadang aing sok heran ka ibu-ibu nu sok senam. Tujuanna heueuh keur menurunkeun berat badan. Mengurangi nafsu makan. Nah hari tempo bubar senam, barang segala dihakan. Terus sidik mah ieu, tuh bisa asem ge didedetkeun. Ye Besti, pang serem-seremna nempo HP salaki. Teu ditempo panasaran, ditempo sieun bararijil kuntilanak jeung segala bolong. Anu pang sieun-sieun nama sieun bararijil awewe anu sarerem. Paladageun. Aya nu ngomong ka aing kieu Besti, ai jadi awewe kudu lemah lembut. Dengekeun, yeuh awewe mah lemah lembut teh lamun gablek duit. Nyari teh gablek duit mah kumaha we seng brang breng brong tempo murag mah. Paladageun. Besti, hirup mah masing-masing. Sia-sia aing teu kudu loba ngomong, bisi diledot tah eta sungut ku aing. Paladageun tah. Hirup mah ulah dibawa rudet Besti. Pasrahkeun we kanu di luhur, keun we nu di handap mah cukup meresapi we jeung menikmati sanes kitu Besti. Mocang, moe cangcut, moe kutang, yeuh usum hujan kieu mah bararaseuh. Moe cangcut, moe kutang teh eueuh nu garing, bararauh hapeuk. Berang baseuh, peting baseuh. Teu kudu ngagul-ngagul dulur beunghar, ai sakirana urang keur sangsara manehna tara aya mah. Agulkeun mah boga dulur sangsara, di mana urang keur teu boga, manehna selalu aya. Bener teu baraya? Paladageun tah. Paduli goreng patut ge daripada sia geulis tapi ditawar. Paladageun. Hobi maneh barang hakan, jalan-jalan. Eta karek hobi. Gableg hobi ngomongkeun batur, ngagogoreng batur, ngadudu domba batur. Barebutan kompor. Hayu urang senang-senang di hareupeun jelema anu teu senang nempo urang hirup senang. Paladageun. Hancurna rumah tangga teu kudu ku pihak katiga jeung ekonomi wae, aya oge ku hasutan adik ipar jeung ibu mertua. Bisa hancur rumah tangga. Paladageun. Hari raya masa ketupat, ulah poho dibagi opat. Selamat tinggal 2024, susah senang geus ku dapat. Paladageun, welcome pokokna mah tahun 2025. Dengekeun Besti, usahakeun hirup tenang, senang, nyaman jeung bahagia. Keun we lah urusan nu lain mah kan loba anu sok uruskeun hirup urang.
Peladageun. Selagi bukan orang nu nyieun masalah, dek tepatanya saumur hirup ge bodo amat. Peladageun. Lamun ngomong ulah luhur teuing, bisi dituar ku aing. Emang aing mah jelemana tara ngador, tapi sakali ngaladog aing tara mantog. Punten aing mah jalmi alit, lain jalmi elit. Matak aing mah gawena naon ge teu era. Anu era mah hirup loba gaya, padahal mah sangsara. Sia tah. Teruntuk para salaki anu osok nanyakeun duit beak dipake naon, ieu dengekeun duit 100.000 zaman ayeuna sarua jeung duit 10.000. Pun isuk geto boga salaki nanyakeun duit beak dipake naon, ieu tatakeun dina kertas urut balanjaan tah tapelkeun dina tarangna. Omat ibu-ibu. Lobakeun mah duit. Ameh jelema anu api-api lolong bisa nempo, anu jelema pura-pura bego ngadak-ngadak bisa ngomong. Peladageun. Eueuh nu nyaho nasib jelema kahareupna bakal kumaha. Intina mah ulah sok nyapirakeun batur. Peladageun. What? Waduh. Mimiti angkat ka Ciamis, dugi-dugi ka Pangandaran. Ari tempo nambut meni amis, ai tempo ditagih maseaan. Peladageun. Pasti lobakeun mah duit, montong dilobakeun songong. Engke geus loba duit, kade sia ulah sombong. Peladageun. Dengekeun ku sia besti. Ngaranna ge hirup di kampung Aisyah, gableg masalah saurang, anu marah-marahna 5 urang, anu sedilna 10 urang, anu agosipna yeuh saalam sobri. Cek aing ieu mah nya, cek aing kitu oge. Sia teh hirup teh kudu someah. Someah teh kudu pilih-pilih. Dek anu beunghar, dek anu sangsara, kudu someah dasar wa jelema ari sia. Lain ieu mah unggal panggih balieur jeung ngabalieur. Miceun banget jeung miceun banget tepuguh dosana. Sia teh lamun deuk sompong mah ieu miceun duit kali-kali mah awurkeun ku sia di tengah jalan. Lain ieu mah hayo we babalieuran. Ulah sok kitu hirup mah ieu dasar wa jelema. Sanajan kanu sangsara ge kudu someah. Da modar mah sia digotong, teu digorolongkeun, homo jeung ditajong mah. Saumur ti leutik nepin ka kolot kieu aing mah can pernah neuleuh jelema atawa jelema modar nguburkeun sorangan. Ulah sombong. Dengekeun sia besti. Ayeuna mah kapanggih ku aing. Lamun jelema gawena teu eureun-eureun, henteu libur-libur, teu istirahat-istirahat, fix asia eta teh keur lieur ku Bang Emok. Tah cigan ieu yeuh nu nempo video ieu yeuh tah.